Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Tak kunaon sih pian lompatan. Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Ada naon, Jep? Roti tawar. Roti kos baju ditawar. Ieu mah roti tawar lain roti ditawar. Rekaman emang komeng. Mau ke warung, Dek naon? beli roti tawar. Wah, mana ge sarua mah roti tawar. Yo, Mang Komeng mah lain rek beli roti tawar, tapi roti kontan. Mang komeng orang mah permainan. Permainan naon, Jep? Ya, amun huna di luhur kabeh, amun huna di handap kabeh. Tapi 2 kali jalan. Sok Mang komeng. Kamun urang menang urang gandong nya. Heeh. Kamun maneh urang menang maneh ngagandong urang nya. Heeh. Ieu mah bari. Oh, urang Mang komeng. Yo, Hiji. iya sugan. 2. Salah, baikan deui Mang komeng. Salah, baikan deui Mang komeng. Aduh, kumahanya permainan teh ieu. Hese ieu. Teu kaotakan ku kolot ya. Iya apa? Salah. Salah kene wae. Urang ngagandong maneh atuh. Salah mah. Sok Mang komeng. Kali deui ya urang. Heeh. Salah kene wae apa? Salah. Baikan deui. Ah tuh nya. Coba sekali deui ya. Ah, Nih, encan. encan. Heeh. Encan kene wae. 2. Encan. Salah. Wae ngagandong sih ya meureunana. Heeh. Aduh, kayaknya. Ini kesempatan. Oke, amun urang eleh ngagandong meureun. Heeh. Panggil lalaga ku bocil ieu. Masnya. Coba ya. Iyo salah, itu salah. Iya sugan, bener meureun. Hiji. Salah keneh. Salah keneh. Heeh. Iya sugan. 2. Enggak salah, gandong. Kumaha tah, Cep? Ya. Si jawabanna. Geus lah, ayeuna mah gandong weh. Aduh, aing nih lalaga ya ku benjit ya, aduh. Kan Mang komeng nempukeun beungeut. Kunaon maneh wani ayeuna ka urang? Wani ayeuna mah buukna geus beureum. Naon hubunganna atuh ayeuna buuk urang beureum maneh wani ka urang ha? Buuk beureum mah tandana arek paeh. Hah, bocil. Longsok. Eta baroga ieu teh rongsokan teh ya. Ember soek sugan segala kekenceng lejak we atuh. Wes. Jual ka urang. Mah bawa rongsokan Jep. Lante. Wah, Ieu biasana neangan. teu bapana ge geus loba duit. Ye, aing mah lain kelapungan atuh kekenceng ember butut naon kanci segala teng butut sugan tajongan we atuh. Wae geuning. Barato biasana ngumpulkeun mana? Ayeuna mah hoream bapana ge geus loba duit. Anjir. Bocil. Rongsok. Loh, Neng. Rongsok wae, eueuh. Baraha teh mah. Maji sok wae nya kekenceng bolong sugan atawa eta naon si seeng pincakan we telapungan atuh nu di jero imah ge. Tadi heula lah ngomong wae lah. Aso heula nu udah gede we capek dah. Oh, butuh menang-menang barang. Eta kongkorong mun kuat alus itu gantel eta. Ye nya. Tidak aku kudu emas mah nyaa beusi kasupkeun ka karung. Tameng batur kongkorong teh pake emas, sia mah gantelan eta timbangan di gantelkeun. Ye aya amang teh nya ai pekerjaan urang ngarongsok udah kudu memawa ban mah. Mau timbangan sok aneh wae amang mah. Coba amang tukang tambal ban. Daek tuh kos ge dikongkorongkeun. Berapa aing kudu ngomong tukang tambal ban.
pakai ban luar meureun digantelkeun main gede meureun. Nya heeh. Apaan sarua kosong korongnya. Jadi sarua kegantelan biasa mang. Ya rugi tukang tambal banget tuh. Gede. Beren ong kameng. 20. Ya. Eueuh duit pas. Eueuh. Ye, urang eueuh ieu na pulangna. Isukeun ieu aya ya. Tah, aya tapi na. Ya. Nah, iya Mang Komeng aya 20-an. 50-an ka dieu. Heuh nya. Ya. Ya. Berarti bener nya. Heeh. Aing asa katipu ya kudu eta bocil. Tadi kan aing merekeun duit 30. Ulangan 20 gitu kan. Tapi tadi mana merekeun duit 20 ka aing. Nu 50 cot kumanehna. Atuh meureunan kumaha sih nya lieur ya. Teu kaharti ya. Teu asup akal ya. Asa kebodo aing ku bocil. Duit aing dari 30. Kan ongkos 20. Jadi nate meureun kunaon ayeuna aya 20. Bener henteu sih ngitung teh tadi bebeunjit teh eta bocil. Kunaon jadi sakieu duit urangnya. Ah, boga banget ya. Liur-liur ya Mang Komeng ya. Ah, mayan. Ayo motor segala mogok ya musina. Kudu di mah ayo kudu ka bengkel heula ya. Udah. Anda kudu ngapain ieu panasan kan. Aha, telepon hendak. Tuh, bos. Oh, nambal. Oke, kalinya tenang. Kadang orang krieu lah ya. Motor mogok lah. Ayo siap. Motor mah iya di gua aja. Pae gitu. Apa rek ditimbang? Yang motor nyaran dewa pae gitu. Apa kumaha eta rusak. Rusak. Geus lah jual 200 ya Mang Komeng. Ayeuna duitna. Timbang. Geus mandi duitna. Ya. Tapi cari kan mau ke bawa mana? Geus ieu mah tanggung jawab urang. Wah, enggak kurang di seret dan bawa mana nyari kanan. Moal. Hanya geus saya moal. Ya. Iya. Di pati ya, Ding. Jadi terang. Lumayan ya. Pop. Ini motor aing didorong wae batur aing tes meuli busi yo. Ye. Kan tadi geus kurang dibayaran ke anak Amang. Oh, hirup kita. Busina doang motor aing. Ya anaknya paling geus bawa wae cenah gitu. Maju main timbang wae ada motor aing. Oh, udah bingung kan. Timbang wae kurang mah. Bayar baraha. 200. Bong. Motor hirup yo aing bang meuli busina doang. Yang saya daek mah ya 250 tapi utang urang ngimpas ka Mang. Geus. Diluwihan wae sama. Hanya pan dorong jauh urang gitu. Geus kieu wae, boga hutang ka aing 250 geus pas. Oh, kajeun. Ai gitu mah. Oh, main dorong wae aing kitungan jadi ombol ya di sepian mah. Ya anak tebuan duit mah kumaha dijual ka urang 200. Motor hirup. Oh, geus sudah. Berarti impasnya utangnya.